Syukuran leletikan ulang tahunna si bocah leutik. Ieu teh nyaeta acara serba dudak dadak. Nyaeta ku teungeuh teh padahal isukan teh ulang tahunna si bocah leutik. Kalah ka jongjon we teu nyiapkeunna naon. Untung we dibejaan ku si bocah leutikna. Tuluy ngechat ka ateuna pangmesenkeun bolu cekeng teh. Heuh nyaeta ditatanggina soalna bolu di dinya mah enak. Bolu sareng donat we ieu teh pesen oge. Boluna ge geus datang. Tapi da ieu teh teu ngondang-ngondang nu sanes besti. Mung acara keluarga we hungkul. Tuh si bocah leutikna ge geus cantik, geus make gaun. Ngan hanjakal we sangu konengna can beres. Nyaeta can beres dibungkusana. Tuh alhamdulillah ieu teh aya mama aya bibi nu ngabantosan bungkusana oge. Beres bungkusana ayeuna mah urang hadiahan heula besti. Nya ngaos heula we sakedak. Ngaos hadiahanana nyaeta dipimpin ku mama. Tos ngaos mah nyaeta hayang tiup lilin jeung potong kue cenah. Meuni geus teu daek cicing si bocah leutikna ge geus buru-buru hayang tiup lilin cenah. Ngaos hadiahanana tos beres ayeuna mah kantun tiup lilin. Sok deh geura tiup lilinna deh burukeun. Kalah kabaeud geuninganan besti. Pas ditanyakeun teh cenah malu. Nah hambet malu pan hayang ulang tahun cenah tiup lilin potong kue. Ngalilakeun jadi we ditiupna ku si bocah gede ku lanceukna. Tuh alhamdulillah aya nu masihan kado oge besti. Ti pamana ti ateu-ateuna alhamdulillahnya hatur nuhun sadayana. Teras ti nene-nenena marasihan amplop hatur nuhun sadayana. Tuh deh kacumponan hayang boneka Barbie teh. Mudah-mudahan dede sing bager, soleh, pinter, cerdas, teu kengeng rewel wae, teu kengeng tantrum wae nya. Tuh meuni anteng besti langsung dibararuka kadona oge. Tos mararuka kado mah hayu besti urang tararuang heula. Alhamdulillah mudah-mudahan sing pada berkah. Tos acekap sakitu we nya videona. Hatur nuhun anu tos nonton.